Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman kiwari loba barudak ngora anu gancang karolot. Tah eta teh nunjukeun bahwa dunia teh geus gancang kolot barudak. Nah, Ustad arek ngahimbau ka maraneh bahwa tong loba ting sare. Soalna ajal mah pan teu apal ningan. Bisi kita pas hudang-hudang langsung kita apa jeung malaikat kubur. Kita ditanyaan ke malaikat kubur teh. Biasanya pertanyaan malaikat di jero kubur teh. Ingat, lain pertanyaan kuis, tapi ngawakilan amal perbuatan orang di dunia. Henteu sagampang kuis dina teka-teki silang barudak omat. Henteu sagampang kuis teka-teki silang. Ingat. Jeung di ayeuna mah nyata loba barudak ngora anu sok begadang gitu. Bela-belaan di mabar game online seperti ML, FF, PUBG. Eta teh ngaganggu tugas kuntilanak jeung pocong ngaganggu ka manusia. Kita coba bayangkeun. Pocong jeung kuntilanak eta tugasna jang naon eta teh? Mancicing we ngopi di dinya teh. Dieuh we. Anaonan coba. Gawe pisan kuntilanak pocong teh. Padahal mabar game online teh bisa beurang oge aya waktuna. Tapi inget dak, soal nama bar game online teh sok poho karena segala-galana, poho karena waktu, poho karena lapar, karena dahar, karena nginum coba. Komo coba itu teh, poho karena hutang, dosa itu teh apa teh? Mending keneh eta waktu teh dipake yang karena sholat, haji, ibadah teh, menang beren pahala teh. Pemirsa, rukun Islam teh aya 5, ingat aya 5 lain 10. Tapi Ustad ayeuna moal ngajelaskan tentang rukun Islam. Bisi poho, bisi salah gitu. Nah, mendingan mah ayeuna mah ini keneh ngabahas tina game Squid Game ningan anu kepilar ayeuna anu di Korea ningan. Loba pesan moral tina game Squid Game eta teh coba. Nu kahijina ulah ngalobakeun hutang. Ingat, ulah ngalobakeun hutang bisi teu kabayar gitu. Jeung deui lamun aya SMS kemudian berhadiah gitulah omat tong dibalesan soalna teh bisi diajakan main Squid Game. Nah, inget berdak nyawa teh ulah diiming-iming maksudna teh ulah dilelebar ku iming-iming hadiah besar, hadiah gede. Jeung nu kedua ingat lamun anu pengangguran anu tergawe gitulah ingat tong sok jadi beban keluarga, tong sok ngahesekeun kolot lah karunya kolot teh gawe berang peuting coba jang saha jang maneh keneh tage tapi ari nyusahkeun babaturan mah sih kumamaran nih sih da besar ge soalna rada osok rada mineu gitu nyusahkeun babaturan mah. Nah, jeung anu katilu ayeuna maraneh Ustad gitu nyokot pengalaman moral, pesan moral tina game Squid Game. Maraneh tong berbuat licik. Soalna lamun main licik keteh maneh teh jadi moal daekeun ngebaturan kitu batur oge. Intina mah batur teh ngejarawahan gitu. Jadi serangan we jadi nolep keteh. Kumaha ge nolep. Tah ayeuna mah giliran anu keempat nu terakhir ieu mah nyata paling penting anu aya dina kilu tadi ya, lamun maneh menang dina permainan Squid Game omat ulah poho dina sedekah eta soalna lumayan eta teh jang tambah-tambah pahala urang yang amal perbuatan urang itulah. Nah geus we ayeuna mah ceramah ti Pak Ustad mah pesan moral ti Pak Ustad kan aya hiji cokot anu hadena pesan ti Pak Ustad ari nu goreng nama anggap we sebagai hiburan lah kamu. Ya beres ya mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon? Barudak ngumpul ka dieu. Dieu. Kumpul. Edan wa. Anu mah kudu malikir harus teh. Wa. Dunia teh komper, anu bermikir anu waktu salat ulah ngai jeung mabok anu kana obat
Bener, Wak. Nah, eta jauhan gitu mah. Angguran mah papatahan mah pangih teh. Bener, Wak, tah. Gitu teh aing. Aing ke sekolah orang main PS, orang main game. Nyaah karena pelajaran jadi kaganggu. Poho deui ya pelajaran, kadang-kadang karena waktu poho deui. Tah komo ayeuna urang keliliaran, naik angkot urang teu mayar. Naik angkot teu mayar eta mah. Ngan turun Bungkul.